sumebar pasukan-pasukan kalabaka di divisi huntu bonge budeg gado jeung sajabana kacarios ieu Bima utawi Pilawa Arjuna sasajingga sareng Dawala ya halah beda hiliwirna angin deuleu euy lir pating cikikikna iblis Syekh nadang daunan lir pating cakakakna setan marakayangan matak muriding kadengena ku dewek na mangsa ayeuna duh eta kudu menang hanteu aing kudu ini wae nu matak dina labah dieu teh da naon aing teh gegebegan ongko lapar ongko mangkaning mah ongko aing teh can dahar wayahna pantrang jeung wayahna we da penting kieu mah ulah dahar teu limeutingeun ke lambung teh kudu istirahat penting kieu mah nah ada tentrak lompatan lambung mah jadinya kene lain cek medis nanti jam 8 atau jam 10 nepi ka jam genep teh kudu istirahat atuh teh ngiting kana medis eta lah geuning tempo sia dia kaliwat pedi-pedi mah kuaing daek da eta mah darurat atuh nya si lain gak ka keung da wala ka keung keung mah aya kumaha deui atuh bang berangkeun we kumaha carana sangkan urang teh hindar tina karuas kasieun karempan tapi heueuh bener marukan teh oge sok atuh lalaguan teh kumaha mengparkeun ka keung heueuh teh kita pelawat teh kalas bekat ka teh nyo deuleu tuh celak-celak ti kajauhan ka tempot guhana aya obor ngan tingali da ulah teh pagerna naon deuleu sia ye tangkorak tangkorak ye mit amit deuleu maha da ulah deuleu sia lain tong era dengan juragan Bima juragan Arjuna masukan aya kecet-kecet sieun atau kumaha kriuk-kriuk kumaha kitu tah udah kacang jeung riuk kriuk teh mah aduh kriuk mah jeung kriuk sih teh bener deuleu euy di singsieunan itu ieu juragan Bima sugan aya mundur hatena henteu sugan seber dah henteu deuleu nu matak pasti dewek era lamun dewek ngejat di pakalangan sanggup da geus jadi bubur kumaha we ngaracik sangkan sanggup asa payudi jiga buburnya jang antepkeun juragan Bima juragan Arjuna keur leleson heula dewek mun di dieu we heula nya nungguan waktu-waktu jelema-jelema keur hees beureun janari gede atau teuing janari leutik rek nyerangna ini rek tumpakan ku aing kumaha mun ngedrak-drak sia teh ini kayak hijau nyusul ka aing hayang roboh sia teh ampun saprakna pun tenawa sampun tumiba pasukan tingali aya jelema kukulonuan ka dieu wah mangsa euy alah sia anjir lah Gusti nu agung ulah kaget euy alah nakar dulu anjir arang ngeteng nah kita utuh hungkur di darat itu untuna aya ngorongoh aya nu manyun aya tinggali belah kenca pasukan gado nyolgodor bener tuh luh lah naon nu diimpus aya tuh pasukan gering jigana ulah kaget euy kan las lagi enggak tingali agan dan datang ke dia kan Gusti celaka net kaulah nun kula sing harapan kusia aing rek takar sae kaulah nun cepot lan ati-ati jeung priatna saya kan lah naon ka dieu kumaha sia ieu mah pacul di bapak pacul pacunan pada gableng etem komo etem di situ traktor pugu dari jelema kaya lu gablak na tuh biasa we silet jang naon nah bagi naon jang ngurud ampun kadewe sing ati-ati naon tang asugan teh jero deuleu itu lawara baleueun meni jangkung deuleu ngagebeg ka handap nya ratup ke jantung ai dek teh urusut ka handap beureun urut hujan leueur le nya kolenya kolonyon nah cuma sih kejing teu neuleuh sagala hirup teh diruna
Gan gerakan kadigan. Mana sasajinga cobi kan ka dieu. Sopan sia. Euing da negaina mah da cemplakeun pisan. Jang naon digubuk kenang aku semut mah. Kenapa keberat? Kapina-pina teuing sia teh. Hai ulah kaget manusia manggalingi ka dieu kadegan sing atos-atos agan. Juragan Bima beli mana? Belah lebak. Ngan taki-taki kakang Bima oge. Saya gan, pernah senang we ku abdi di perancahan lah. Lah naon? Belum menyantaina. Yang naon? Ai bokelek. Saya ngajar teh. Suka teh marancahan. Ulah kaget manusia. Wah, beres euy menang mangsa euy. Setan ulah kaget manusia. Lah ningali di sirungna adalah Gusti turunan kelinci. Lain kelinci dawala anu kieu mah nana tuh lauk impun. Impun mah jeung sirungan aya le impun kasurupan. Wah beres. Gusti manusia bener. Yang ku kabeneran manusia ada deket rempah-rempah. Rempah-rempah naon? Itu katingal cikur jeung kuning. Beres ya. Ulah aing bisa ka cikur da ulah. Ye. Ini ku cap kicap. Aing mana cikur? Aing jelema. Aduh jajik teh katipu aing. Sugan aing cikur. Monya cikur make ikat anu teh. Sugan aing cikur di mana? Bagja nu taya papadana Gusti. Lilik gede mangi suung ieu mah. Iya memang. Gede agan sing watos agan. Tingali A, ulah kelet ka A, tingali itu. Bari ngelelan ka A. Nah, tukang. Ai pasukan huntu belah mana? Menuju ke dokter gigi Gusti. Iya. Datang ke dia. Siap. Mana nama pokoknya nama pang terdepannya. Saha anjeun ponggawa mandek. Dagoan sampean. Raden Arjuna sasaji ngadawala kaget kasumpingan. Tenawa jangkung gede tur tadi sapengkeunana rekep aya geget pasukan tenawa. Kun nirahangan dika. Manusia datang ka dieu. Nganung harti orai nyampeurkeun paneungeul. Ajar gede orai nyampeurkeun paneungeul da ulah. Kongko disangka cikur aing teh. Eta teh sarua jeung asing ngadegetan kucing teh. Wah, nya asin mah bisa lompat sih teh. Teu bisa lompat di ciwit oge di ciwit oge cicing asin mah. Anggeus ka manehna lieur ah. Nya. Saha anjeun? Yah, aing kalabadra. Pulang ku hasil bangka. Nah teu nyaho maneh kawasan ieu kawasan Gusti Kalabaka? Sastra jingga kan. Bener memang di dieu jalan tempatna di dieu. Ngandung harti ati-ati jeung priatna. Datang ka dieu sia rek naon? Yang kurang mana sampean? Ngaran kaula. Ya, ngaran kaula kan diurehatna. Di mana? Di kampung Eka Cakra. Ya, rek ngaroga halanya sia. Atawa rek naon? Kaula salah sawios. Nya eta pemuda di eta patempatan. Parang taruna kulan. Nya rek naon rek ngajukeun proposal aku pisan. Di September ini mah. Sok itu ah. Anu bakal bisa bebela naon kaula teu nginjem ceuli teu nginjem leu panon yen ku ngadenge na kajadian di kampung Eka Cakra jalaran loba nu ngaranjah si Kalabaka. Maksudna jadi kaula teh sasat datang ka dieu rek maehan aranjeun kabeh kurang-kurang teu nawa. Hap sigrap Purna Dewa. Hap sigrap
Purna Dewa. Bendera ingkang nafsu kagila-gila. Ya, ingkang kagila-gila. Goblok abong kena biwit di wangkul eta tetulangan ngomong sakarep ingsun sia. Dah kamana karep make jeung mehan aing sia nu bakal paeh mah. Sia bakal jadi si beuteung aing mah. Hah? Omat kusina paeh tunggirna kangge abdi. Dikecrokna liang tai abdi. Modar awak maneh. Jadi maneh rek bebelat pastina. Nyata ka Gusti Kabaka. Hah? Lumayan pikeun dadaran urang. Lumayan pikeun sarapan urang isu-isu. Beres Gusti. Kebenaran karek menang suluh abdi nya maneh bagian tukang aing nu hareup teu hayang daharna oge nen nyoba ngehirup lagi geus gila kitu komo geus paehna cacak hirupna geus sareng-sareng bau kelek nepi ka dieu ngahiek wae diantep teh sugan jadi dinya sumber utamanya teh geus we ku abdi agan aling maneh ongko keung tawar gatra sieu mah kan nya modal awak masyangaran kan diwadahatna lah kandi imbalan modal sia kudu ka sa abdi nya apun maran kuring eta mah kan di mah di tukang sa kuring nya ule naon ule Krisna di dagoan sia di luar bae ber hayang nyaho modal ieu sia tukang abdi haling maneh bejaan we ka Kang Bima lain saurang dua urang anu bakal nyinghareup di jelema. Sae lan. Kira-kira agak samat we abdi. Bos ade we. Nya. Tapi bos jajang nya aling maneh sae lan. Aling sia. Udah goblok aling. Permias lan jig ini. Blok. Ngebongohan ka deus ya. Ka dieu we siana. Nabina teuing grup teh sia. Sok. Nabina teuing heup teh. Masih ngelawan aing. Goblok teh. Maneh nu ngadopak teh. Nabina teuing grup teh. Agan naon dawala atos-atos ya kana aling maneh. Aling anak teh. Marah-marah wae darah teh tinggi teh. Mun itu teh hulu taun teh. Awas sak lain diala sak lain ngalikeun. Sikil maneh Arjuna maju hayangnya. Dipetik batit di alam nyawa kuaing aja kakin bacot buktikeun modar awak maneh rung hayangnya. Thank you.
Bayam mangap. Hijab sabadung sakali deh. Nyake lempang nak ketayap juga keyap. Kerakanan nama deh, aduh ampun. Musikna matak indah. Nya indah kargo pisan dia. Flamboyan pisan. Mulai mun dina dahar mah Patrick teh. Luar biasa gerakan deh. Eta musuh nyerukoekan dia. Dikieu atuh. Ngejeng jehe deh. Luar biasa. Datang musuh ku aing digitukeun sarwakeun. Datang ka dia. Karena kumaha dulu ngejeng jehe tah urang deui mereka bohongan ku hulu main atuh kalau kana peresmian gedung we sebenarnya dengan aing mah disadak kitu dah Aca. Nah, ya teh, ningali. Tuh. Ningali boleh dicungu tuh. Ada kanggo bagi tata curupan. Gitu kepake. Aya kitu leuh. Tapi jeung hingga kitu ye kalek oge disada ye. Nya, Sada kumaha? kalek disada leuh. Cikan. Orang kolaborasikeun jeung Kempul leuh. Acan teh. Ye Kempul ya. Si kepaing siko. Aduh, si boleh. Aduh. Siku teh. Ieu kalekeun. Teh neng gitu. Jenong ya. Aya tilu ya. Tuh. Nahan. Aya kitu gerakan aing lah pokona mah. Kenaheun kitu lah. Aya kitu. Mang meuli es krim hiji mang. Serius ada geuning. Let. Rada keset euy du bulu handap mah euy. Cing bulu irung ya. Nya. Aya kitu. Cing bulu buuk-buuk ya. Mah jadi lagu lah. Geus ah. Bawa lagi aya ban kasurupan aing gitu lah.
sejumlah senawa barang ningali Ibratasena lajung muruk ka ieu Bima. Sakala dia. Kepong wakoba yang mangap. Henges. Motor. Sahasia aing Bratasena. Anjir eta saora. Gelo. Bratasena hingi. Kurang ajar sia bakal dipoehan koe, ha? Baju sia. Naon eta? Petani mani? Petani naon? Geuning mah waluh. Lain waluh gada ieu teh. Oh, gado. Gada sia teh. Gado naon sia? Modar mani? Baju sia. Wah. Ieu gelo deuleu euy. Wah. Aduh anjir. Ya. Hulu digado dulu. Aing Bima, woi Bima, modar mana Bima? Sasya aing cek ho, cek. Ish, naonan Asia, kungfu atuh, hah? Jago kungfu aing, wut. Aduh, Ricik siapa? Kungfu dilawan ku gada. Dia pasti eleh aing. Tapi mata gitu. Manuk hibar kujang nak manusia ku akal. Jadi dia siapa akal aing? Hah? Wah. Udang sia. Aduh, bulu nak asup, kantun bulu nak. Nak apa yang kamu udah deh? Wah, aduh, bodat. Iya tuh. Naon asa gituan. Leos itu bae. Sudah tanggung jawab. Kumaha set teuing da. Luka galur di deukeutan ka tonyok atuh. Kunapina teuing keur teh. Kana kumaha aja dek. Kana awas. Cinta siapa? Ya, ya. Aing ditenggel hulu lah, cing kemana Rusia? Ya. Salah dulu. Kan, dahulu agak sebisa ada ya teh.
Lah. Cing kokotna kaluarkeun. Ieu. Nah gitu sih aing teh. Kenapa? Urang-urang bakal itu. Cing nu ieu. Nah bahasa geuning. Kesangan heula. Ampun. Cing heula konyol ke bujur teh mah asa teu. Bujur heuh. Salah kuring ieu. Nah bahasa goblok ya teh. Ayo bayan da wala goblok ya mah. Ampun. Sugan aing tiluan efek obatan bangsat jeung hebat sia maju sia. Modal maneh mah musik lesotkeun aing badra modal awak maneh kan di mah saya dipenikmati di aing nyawa ku aing modal awak maneh wah Gusti Jang dunungkeun dialungan dah Dunungan dialungkeun. hah? Dunungan dialungkeun. Kapan curang kayak gitu? Dunungkeun dialungan Dunungan dialungkeun salah wae ngomongna. Pancur kayak gitu bete Macak akang bieu. alungan ke dunungan Dunungan dialungkeun. bisa kak boga goreng hate gitu sia ka aing maka jeung dunungan dialungkeun halah naon dunungkeun dialungan astagfirullahaladzim kayak gitu na teh tong kitu dunungan babagi di jauh we Di luar. Ada lewat lingkungan kurang ajar sih anyar kali lo mawa Gusti nu agung boro mahawatos abdi kagan tekukuna naon agan dikeresakeun da wala salamet kaula untungna ngarawel tatangkalan nu leutik dahana jadi kaula teh teu kababetkeun kana lemah mohon agan balik kumaha tingali maneh mawa naon tusuk sate naon tusuk sate da wala ulah aya teh tusuk segede kieu sakalian tong kagok saya tengah bohong teh tusuk gigi gitu bari dipanagan ali maneh mohon ulah kagak ulah kurang ajar rasa kena sia coba itu sugan aing naik tangkal kelapa terek ngalah kelapa kakak ngabantingkeun maneh Ketokeun mah. ye manawi teh sanes pangeran Diponegoro aing maneh nepi ka ribrib kitu rek ka mana da bege sami pahlawan agan sami pejuang abdi ge hoyong di aleme ku agan teh hoyong katawi abdi teh nya jadi maneh naon bari mana ulah hayang disebut pahlawan toha abdi teh boga panahna gaduh mana ieu ulah da na panah teh jiga hulu entok muhun tilas balado sasa entok kitu huluna Panah nu karami pinggir. kitu ulan coba batur mah make seseukeut ieu mah kalaka pamatuk sia teh tapi mah abi mah inovatif belah ditu manahna atuh sia sae kan mah kali
hutang pati dat bayar pati, hutang wirang dat bayar wirang. Sejumlah perdenawa dikikis habis kudu kaula rasa kena sia. Cakal jauh si goblok deh. Pasti ya. Kurang ajar aya we nu ngaganggunya. Aya wae. Ulah si geus menang konsepna teh. Di mana we monyet pejet cakal jauh teh. Monyet tetep kangen. Jeung aya cakal garepit di kampung. Moal serba kebisa maehan pada denawa lintang ti pusaka aing si Entok Jaya. Si Entok Jaya teh tukang lolodok atuh. Dawala. Naon kelo? Euy. Karena si papantes si aing kitu kieu kagak disebutkeun kelo aing. Nah, teh si anu kurang saeunan belegug sia. Lepaskeun ka dulur satu. Para denawan rasakeuna ieu pusaka kaula si Entok Jaya. Si Entok Jaya meunang ngungkep nanging pamatukna istuning teas keneh entok. Mudah-mudahan sampean teu ngerakeun kaula Entok Jaya. Sing sabangun tiluran sapa nejatina kanan rasakeuna tukang cuan gali haling bari sakalian 5.000-eun mah dibening rasakeun sak wae Hush. Kalah kang ngelodok aing goblok. Aduh ampun. Penas dikersah yang tumambara panah-panah Arjuna tina hiji panah jadi ratusan panah. Ngahujanan padenawa. Di antara anu perlaya teh nyata Kalabadra kapanggang ku panahna ieu Arjuna. Ya beda nawang. Teu sapira sia. Marukana kumaha suaban diri anjeun. Rasakeuna sia. Teu sapiring sia. Di kapan? Ceubeuh jigana ieu. Kan punten mana itu tinggal gana. Hebatnya panah abdi aganya, panah saha, panah abdi, tenyo panahna. Panah maneh maramos bos candi kurun. Ya panah abdi, tenyo ku maneh. Punten agan pek. Iraha dicukurnya. Lain iraha dicukur panah kaula. Ai panah maneh mana? Kasaretkeun kudu agan jiga nama. Aganya sar beheung sami abdi ge. Mun teu beheung susu abdi mah. Maksud paneh kumaha? Mun kana dada gitu ta. Kana jantungna nya. Jeung aya hileud naon teh? Hidup geuning anak ieu. Manawi teh saha pun anak. Ai anak ieu atuh. Anak ieu jimat ereking naonan sia. Punten aya agana. Nya aya anak ieu makai ka papaking mun ka kitu-kituna sia teh. Sia makai ka mamaking jeung papaking beunang wae. Ka RT king kali-kali mah. Heuh. Karep we si goblok. Coba itu.
deuleu nepi ka nepi ka kitu-kituna teu bogana teu nu gablegna kakak si goblok kurang ajar sia rasa kena wae Siun. pernah naon kitu patut si kurang ajar Pada curihin. kudu wae diancam jika nu bogana nah kabina-bina teuing coba nepi ka kitu panah gelo nu gablek gelo di sarwana ada kaayaan di piwireng guha sela bengkah istuning geunjleung seueur anu jadi ugang pada denawa ku pating jararit jeung pating karoceakna anu ngalepaskeun nyawa kalabaka gugah tina pangkulemanana muru kaluar barang red kaluar murka sakalangkung kitu kaayaanana ningali pasukan paburanta awas awas woi nah pasukan aing tumpur kitu let kaulah nungkula haling sia saksian aing pot let rek ngilu sia karasana beta nuju sibuk ngilu sia hah aing saha datang ka ditu jago gede datang ni datang ke teman datang ni datang ke teman ewu pakuli ingan rana saha ieu ngaran aing Bratasena iki saha ieu ngaran aing Bratasenok nah jelema teh kituan syarap gitu idiot jiganya aganya pantes beuki jelemana oge jago gede kitu aku Uraudine kan aku Uraudine nah mau jang medi segala udi lencar medi sade dulu itu nak gitu saha sampai teh mana Bratasena aku anakna si Pandita Ijraba anak si Ijraba iya anu bakal jadi eusi pedeungna siap masa isu hor atuh naha sia make datang ka dieu bari jeung tingali rusak pasukan aing datang ka dieu aing teh suka papa aing rek dihakan lintang teh anu bakal bisa pela teh lintang ti aing salaku anakna jadi sia rek bebela aku si bebela maju sia maju anyia Juragan Bima langsung ngarontok wah luar biasa dulu hebat pisan deui bangsat maju sia ampun Bratasena deleng kusia deleng kusia amutak rogok dening kuku pancanaka modar awak maneh ampun yo modar awak maneh sia mangsa ieu nanti petik patida nyawa wae peak tabenana pot dan bawa kambak deg-deg beuna bikin bukti ke si Ijraba
Siap. Kan? Kampak bawa kampak. Mana bikin kampak di Sidawala? Eta mah kompak atuh cenah. Kampak teh naon? Kampak. Nah kumaha sia? Sia atuh. Ya, ya. Siapa kan? Kumaha teh? Deuk beungna. Siap. Sing tari katusia teh. Wah, katu balik gitu sia teh. Aisyah jelma geblek atau kumaha? Abdi maut. Abdi maut. Kemauan bebedawa. Paingan terpotong-potong adina kulit gini teh. Si geblek depi kaki itu. Dawala abdi urus ku si aing hoream gaul di sia Abdi maut. Nanaonan gelak sia teh. Ada deui sia ieu na. Hari kali kapaknya kapaknya. Sirahna kalabaka ditek-tek kudawala tur tiksana ka kampung Eka Cakra desa ahli cakra dina mangsa subuh kaayaan parantos rame maklum masyarakat di patempatan istuning bapak tani mayoritasna anu memang aktivitasna ti jam 3 subuh parantos lalugay anu bade tatahar ka kebon sewang-sewang dina mangsa ieu sirahna kalabaka dipasrahkeun kalayan dipersaksi ku para masyarakat sadayana atuh bunga-bunga nganggambar suta bunga kagiri-giri wayana dinar darupaha karaman kejadian Sokomo Bambang Irawan mengenuhunkeun pisan ka ieu Bratasena Bilawa sareng sadayana masyarakat di sabulan oge isturing sujud syukur ku ayana ieu kajadian ka para Pandawa ka Semar ka sasajinga dawala sami pada masihan kagegelan anu mere sampeu nu mere tomat waluh cengek seseueur nama bonteng isturing anu aya di Pilemburan maklum calma-calma ngiring soka bunga ku ayana ieu kajadian komo diangkeun pisan ku Bambang Irawan selang saminggu ti harita rengsek kejadian Raden Irawan mulih deui ngumbara deui ka nagara Cemplerja nyaeta gawe barang sareng pamanak anjeun di toko emas Winarapa kitu kaayaanna atuh sadaya Pandawa ibuna oge kalayan punakawan sami ngiring tur tanganjreg di toko emas Winarapa kalayan babantos nyaeta ngicalan emas Yudhistira Atanapi Wijakangka Bilawa kanti Wrehatnala Satrik Tantri Palaturta Dharma Ganti anu jadi nyaeta ngacicalan emas aya oge ningali ka alun-alun sasat kaayaan nongton gelaran sayembara yen parantos nincak 20 dinten lamina sayembara sedengkeun jago sayembara teh masih dicekel ku Patih Gandamana kitu kaayaanan dina mangsa pasosore dina dintenan ka-20
Raden Kakrasana Raden Narayana anu janten Patanang utawi Raden Kakrasana parantos kawon ku Patih Gandamana nanging tetep lalajo lancarna gelaran saembara para Kurawa oge dipimpin ku Residorna Citraksa Citrasidor Maraksa Parto Marmo Wirupaksa Daruk Cita dan Arupa Wikata Wikata Jaya kawon ku Patih Gandamana malihan Patanang hampir CF kayaanana itu kayaan kumargi waktos panjang kene sedangkan katang tuan menjadi Patanang teh di gelaran Satria Brahmana Matetiasa istuning pangkat ningrat diantawis Raja Pati Senopati minimal Adipati kumargi tos daya di Patanang sadayana nanging maklum Patanang anu kawon teh susuganan bakal diundi Dewi Drupadi bakal dipasahkan kanusaha margi jalaran Panata Calagara mulih heula ka negara utawi ka karaton negara Cempelja anu kiwari sadayana para Patanang anu kawon diantawis Mandura Harja Kakrasana para Kurawa ge sami ngantos kumaha informasi kapayuna jalaran tacan aya nu meunang ngaliwatan Patih Gandamana melihat kiwari Panata Calagara sakedapan disumping di satengahing alun-alun negara disambut ku sorak manghambal-hambal sacumlah masyarakat we di bata-bata soraklah dia geuning tut panitia Calagara rawuh kumaha cia kumaha informasina sedengkeun waktu panjang kene cia mangga Raden Trestajumena putra Prabu Drupada alun mampah ke tengah alun-alun negara Raden Trestajumena kaayaan kumaha cia mangga antos warta ti kaulan siap mangga cia ya kumaha cia wartoskeun kumaha saena cia mangga kasadayana war bewara kasadayana utamina ka para penonton khusus urang negara Cempelja miwah sajumlah panonton di luar negara wirehing anu sakedahna ditutup ieu saembara kulantaran tos teu aya di Patanang di golongan Arya Satria anu kiwari raja-raja pada mulih malih aya kene nu nongton ngahaja ngan panginten dina larasan ieu ieu tos jadi katangtosan raja kawijakan anu saterasna kumargi hawatos ku ayana nu icalan oge sajumlah masyarakat anu masih kene seueur nongton di patempatan nya ieu saembara dibuka maksudna kumaha cia dibuka kumaha dibuka deui malahan ngabebaskeun lain ukur warga masyarakat utawi raja-raja dalah ieu mah anu satadina pikeun satria pikeun narpati pikeun adipati ayeuna dibebaskeun bebas kumaha cia dibebaskeun Patanang teh bujeng hinga ti Brahmana Sudrawisesa budak angon tiasa ngiringan palayan aya hak ngawin Dewi Drupadi lamun dia bisa ngelehkeun jago saembara wah geuning aya kasempatan tah pikeun ngarobah nasib betul suganan jadi mantu raja lah sokenya Ari abah dah bisa ngilu pak cuma mikir we abah jadi rempo abah hayang ngiluan jiwa muda bergelora deui karena tuh si baca cicing wae gini ngarumasakeun kekayaan masyarakat patuduh-tuduh nyata sangkan daftar kayaan mangga
diantos pisanana wangkit kiwari di ayeuna dugi kasajam kapayun upami tea teu aya nu daftar yakin ieu pendaftaran nganu hati ditutup turta moal ditikakeun Dewi Drupadi ka sasawe oge oh katu buru-buru atuh kenya daftar daftar aja mangga para Kurawa anu kiwari kekerot kulantaran kawon kupatih ganda mana ari kahayang gede kahayang kuda nanging tenaga kuya istuning gempeur lamun teh bade ngiringan jalaran nyeksrek karasana kepretan patih ganda mana nyaeta tumibana ka para Kurawa margit tenggelan tur tapang kitikna patih ganda mana tumerapna ka para Kurawa istuning panas tur tanyeksrek malihan teh sakedik kasohor kepretan ganda mana matak ngelingkeun ka batur kitu kaayana margi ku sakti-saktina ieu patih ganda mana atuh gujrut salamur ear sajagat kulantaran loba anu bade daftar nanging ukur sasamet niat tapi aksi nama teu aya Semar Badanaya sasajingga dawala anu nyamuni bari jeung ical galeuh anu kiwari ngahaja neangan untung tina enteng margi kula seueurna masyarakat di patempatan seueur anu dijadikeun usaha di patempatan nu dagang kopi aya dagang sangu goreng mie baso mercon dagang cikbuh sareng sajabina di antawisna Ki Semar Badanaya anu kiwari icalan sate Semar Badanaya kasohor malihan ngajeblak disebatna sate nikmat paratos puluhan tusuk malahan mah hampir ratusan tusuk ieu Semar mupu kana usahana sate nikmat sate sapi nyampak sate domba nyampak sate hayam nyampak lu nah ngebunuh dihandap jan lu buah kaduruk lejak sate bapak aing mucak ieu deuleu euy sate paku Pak geus hasil Pak mejejak sate paku ai sia deuleu kita duduki dagang paku sore nu bangun imah Pak kemana karep nu kieu mah dagang makanan lejak lu eta arang tengahna arang dah sate nikmat Pak ngecelok lah goblok sia mah mayar sia mah meni pedit moal nyika datang sia nyaring lain deui sia nu dagang teh nah umur jeung abdi sia na bau astagfirullahaladzim kayak digituna ngecelok Pak sudi ya minta nyika aing sate paku sate paku sate sapi sate paku si goblok nyingkas deh bae jadi dagangna sate paku nah teh kurang ajar sate paku tong dibelian sate na teungeunah si goblok paku cangcut dagang teh ka mana karep we sia teh make dagang semen di sia teh kumaha sia eta cang cimen kacang kuaci permen Pak jang hasil sling hasil Pak doh Pak balik rokok rokok membunuh hujang mau aja Pak lumayan yuk barjangan rokok anu murah aja iya ya rokok ilegal Pak pakai dalil nah saya rokok dalil segala Lois nah si kurang ajar seberapa 10.000 hiji jak siap
nyangakeun patah. Aduh. Long. Monya dua ngalungkeun teh, ada Jawa tuh, bapak jeung dihalangan segala. Nya, kalangan roda atuh. Halah bagja paknya, urang teh mau cek ieu tinggal itu kejadianana. Heeh, Jang. Luar biasa lucu. Bagian luar biasa urang teh nya. Sugan we urang teh bisa umroh. Amin, Pak. Umroh teh naon, Pak? Umroh, saya teh kumaha kenapa umroh? Tiga di umroh. Aduh, suruh mu ide eta tukang paku teh. Hasil euy, hasil. Wah, aing Sabra mah. warga tuh bisnis. Aduh, mah aja Naon goblok? Eta teh. Kana sate. Bae meh campur jeung paku. Oh, paku. Pak, rek beli cangcut mah. Di balik teh cangcut hurung. Cangcut hurung nya ade Pak make celana oge Bapak bakal hurung celana teh. Naon cangcutna hurung? Ngan omat Pak ulah dipake ngojay. Nah, biji nyetrum. Pasti Pak. Kawana karep si kurang ajar. Lamun kula kadenya kusia jeung kadenge kusia. Ieu bebas, nu daftar dibebaskeun cenah. Kumaha lamun aing hayang ngiluan? Ulah Kakang Godek tingali Kurawa aya. Kakang Narayana aya. Etang-etang yen aing rek ngawujudkeun deui. Yen yakin wa teu reuwaseun lamun pantawa hirup kene. Wa teu ngekebek maranehna. Kahiji kitu kadua aing era. Isin kunaon? Aing kawin geus 3 kali. Pamajikan aing 3. Tapi nu jadi lanceuk acan kawin. Siapa geus kawin? Kawin naon? Kaulah aing nyaho sia. Matak aing lamun taya hasil hayang masrahkeun ku jadi lanceuk si Kakang Wijakaka. Kade eta teh teh sabong morong patih gadamana teh paman patih eta teh. Kapungkur tilas patihna Kamcing Rama Suwargi nyaho aing. Ngan hayang nyaho nepi ka mana? Wawa senturna kedik jayanana dicoba wae. Doakeun ku sia aing rek kalawan. Kakang Bima bari kitu. Heuh, tenyol ku sia. Kumaha nu bade daftar kumaha di kidul? Wah, lapor. Di Kaler. Di Wetan. Di Kulon. Nganung harti segera bakal ditutup ieu pendaftaran. Pina stiker sahyang tumambara Iraden Bratasena. Ngakacleng luncat ka Pakalangan. Teuing. Aya jelema jangkung gede betul. Teuing. Mangga ka dieu. Datang nerat dengan teman. Datang nerat dengan teman ewuh pakulingan rana. Beni era ingkang prapta. Iya pada daftar. Aing rek daftar. Saha kakasih deh. Ngaran aing Bratasena. Ngaran aing Bilawa. Urang mana? Urang kampung Eka Cakra. Desa Ahli Cakra. Di mana? Di Pringgandani. Maksud daftar teh aing hayang ngapoyong eta Putri Dewi Drupadi. Ojang pamajikan lain. Jang naon? Nyata pikeun lanceuk aing. Sabab aing geus gablek pamajikan. Keun bae lamun kitu hadiahna. Oh, teu naon. Bebas kumaha saha jamana anu tiasa ngelehkeun jago sayembara eta hak rek dikumaha-kumahakeun oge. Ingi. Mana? Anu jadi jago sayembarana hayang panggih jeung aing. Sanggup? Ya. Geus apa kana peraturan sayembara? Naon? Hiji aturanana teu meunang moal perkara. Kaya ning Kangkang Kolewang bodok ari congkrang ka gere-gere kangkeris jarum sapotong teu meunang dibawa ka Pakalangan. Ya. Kadua teu meunang nyolok panon jeung oge najong larangan. Katiluna
temenang ayat tuntutan poti pihak jago oge patanang di mana semplak tak potong leungeun bere nepi ka maot kudu bebas ku cara hukum sayembara. Ieu nyapukan sapuk aing. Bener? Ya. Sok mangga. Diaturkeun ka pamanpati Gandamana. Supados ngalenggaan ieu tempat margi ieu patanang. Parantos aya hege mangga Gusti. Hayang nyaho sugan we nu jagung gede kieu mah sugan we tanagaan. Sugan we bedas tanagana. Patanang na kasep iya paman jangkung gede nah mun aya kene Bima kieu we merentang tunganana naon paman henteu sanggup anjeun ngelawan kaula dicobaan ku aing sia teh saha ngaran kaula Gandamana inggih mangsa ayeuna haye coba jeung kaula maju sia kasep paman sangem mangga urang persaksi ku sadayana jago sayembara pati Gandamana ngalawan Iit Bilawang engge hidup lumayan kada gajin tuas ya tuas ya diasah we lamun ninggang ka jelema biasa ieu teungeulan matak hancur awakna lain agul ku payung butut kanca karasana ku kaula mah nya rada peureus seutik mah wajar we wah udah sia wah oh ya playa euy awak we aduy euy awak gede teh boyot goblok balik sacimpuy awak teh euy balik saletoy balik kitu euy eta kaing nu nongton ka mana we karep ngomongna teh nyingkah sia genut tok aya kawinna ka jeung sia cangkung gede we ka era euy paduli tibatan sia beke beke ge nyari hayang nyaho ai tuluykeun ada baiklah padahal Bima sanajan bari jeung dikekeak sejumlah masyarakat istuning maju terus pantrang mundur nanging tibatan aya kemajuan kelakap baloboran ku getih istuning pati Gandamana sakti mandraguna ujul hingga papa atuh ieu Dewi Kuntina Librata anu manco Yudhistira nakula Sadewa Arjuna oge sami nyata pada keumpeur ningali ieu kajadian margi ai Bima mah istuning panceg dina kayakinan upami paratos kilik tibatan mundur kajen paeh di Medan Danalaga atuh ieu Arjuna nebihan ieu Pandawa nyaketan kanu dagang sate maksudna kaki Semar badanaya bade muntang saraya Kang Semar lu agan bade sabaraha porsi nun ke heula ieu teh naon seun bade mesen sate deui lain eta Kang bade kolak atuh oh aya kolak itu aya namun ieu teh menyongsong mangsa sasi muludan lain eta Kang naon ecakeun heula pagawean ya keur marema nun nya nyaho kaula oge keun engke jaga mah bakal rame deui nanging leresan ieu tutup pula sakedap mah oh sae mangga tingali Kakang Bima juragan Bima naon ngiluan saembarana teu katohyan ku salira amuing ngiringan beuh ieu da ngagebara sate si buring teh
aya variasi anyar itu sate kuya nu nya kangge naikkeun birahi bulus nu nah badai nu nyobian hanyirna sae ongko wayahna bantuan heula Kakang Semar kelanan kumaha kajantenanana baloboran ku getih Kakang Bima teu kuat nandangan larat tunggarana patih ganda mana anu sakti mandraguna puncul hingga papa amuing kitu nu nya atuh naha teu ngangge senjatana apan ieu teh sayembara diwenangkeun ngangge senjata seun masa teh kukuna kukupan cenaka heupan teu meunang teh kengingna apan sajajar senjata kene or da kuku mah senjata eta mah sabagian tina anggota badan teh da sabab setiap manusia boga kuku aya kuku anu teuas aya kuku anu leuleus aya oge kuku anu koneng nya tak kalarasan geuning juragan Bima mah kukuna teh kuku anu teuas kuku pusaka heungan kumaha ngabejaanana sidik Kakang Bima teh kaburu ku asih kayanana ke bios atuh simkuring we bade ngakalan kumaha sakarape ka mangga bade emutan simkuring umat Kakang Semar bantuan siap mangga cang cimen geuning Pak Haji sate ini Haji Cang Cimen kebeneran ya naon Pak ari silainya kadunungan naon teh kelaka hogha itu kan teh ampun nu belet jeung nu bolotot diperasaksi ku nu ceuleuyeuk silainya teh kadunungan nya nah maka jeung ngomong kitu nya teh nya tuh tingali juragan Bima bobolokot kegetih kulantaran ngalawan eta anu ngaran Pati Ganda mana nya dan ninggal abdi oge atuh lama ke jauhan teu tega nyata tah wayahna jak dewek kalinar kita si cepot ngan siga nama asa teu ngeunakeun hate moal baleg sabab di dieu sana mengalon nying hirup teh aya kitu kumaha kita silai sim bisa dipercaya si anak dewek silai naon ye dewek rek nanya ka silai anu diwenangkeun asup ka alun-alun sajabat ti panitia jago jeung patandang saha nya patugas sajabat ti patugas saha naon aya hiji jelema anu moal kaganggu ku pidana moal kaganggu ku aturan bakal bebas hirupna komo bari jeung lamun asup ka alun-alun moal aya nu nyare naon saha Pak nu gelo oh wajib nah sudah wajib wajib maka jeung ngomongkeun wajib apaan wajib teh amis ari amis teh tina gula pan gula teh bolak-balik jadi gelo teh heuh nu gelo mun wajib kumaha sia we tah lamun nyaah silaing wayahna silaing gegeloan naon gegeloan silaing bari mawa dangdaunan naon we terapkeun silaing wayahna wartosan juragan Bima ingetan kana kukuna cek silaing teh cos gejos bari silaing kana dangdaunan wayahna jang silaing sing bela naon we papakean ku silaing plastik ember sampo naon we trap-trap ku silaing kitu teh gelo kana heuh coba kolotna naon kitu patul mah kolot teh boh hayam anak teh jadi insinyur jadi profesor jadi pilot dari tah gelo henteu ebel mah ieu jang wayahna kegeloan ieu mah api sodi teuing era sakedeung mah mung teuing bapa we gelo ai era silaing nya era atuh Pak meuni teu jadi gegeloan bapak teh muka baju we teranjang badan daerah kuring make kayan rame kieu mah wayahna sakedeung sia jadi gelonyaan heula naon teh udah nanaonan eta ka mana karap wae naon jang ka setrum token listrik kah jang gelonyaan lu jang sok jang hai di mana ieu ieu teh di Israel teh
Hai. Hai, terbang tinggi. Ah. Wow, 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 wow. Du 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 du. Nah, henti lu. Lah, nanon sia? Udah buban ngadapan. Ayolah. Sia dagangan kemana? Wai! Sia teh. Tersangka geuning aya jelema datang bulan. Datang bulan. Geuning barang banget kabehanan. Ang. Sia kunaon? Itu lang layeseun. Lang layangan meureun ceceng sae leuwih nyaho aing seniman tradisi, seniman modern. Seniman kahot aing. Duh anak king. Duh anak king anak king kobra. Sia kunaon sih teh? Kadia maneh ku aing rek dicek kodam. Sia kunaon coba kowe goblok situ eureun. Hai. Sia gelo sia gelo mah anjing. Lah Pak, tinggal Pak. Naon jang? Si dawa lagi gelo. Keun antep jang. Hor. Aja di antep. Hang. Aduh, atuh kanjut deuleu. Hai. Aing rek puisi. Puisi sedih. Puisi sedih. Kabeh bakal sedih. Puisi aing hayang minta suasana lagu. Tapi tak berbab hungkul. Puisi aing judulna Doso. Doso. Tilalati kurang nyaho karena doso. Ma bapak. Nah ma bapak teu dosol ari abdi dosol. Di mana mimitina dosol? Make jeung aya doso sagala matak naon tong dosol meuni keneh dolbon. Modal di kebon. Doso. Nah maneh make jeung kaluar dosol. Nah make jeung anjeun cicing luhureun kanyut. Doso. Doso. Ya Allah, aku tidak mau doso. Aku maunya spaghetti. Oh ya Allah, ya Robbi. Kan orang goblok teh. Woi. Aku jadi ikan. Cilaka Bapak gelo Bapak aing. Aduh, ampun. Dawala istuning kelo akut kayanana. Sagala ditapal-tapalkeun. Istuning sareng nu ngadeukeutan oge dibaledogan ku dawala. Bayak dicarekan itu ieu kalaka sura-seuri maklum jelema anu gelo istuning bunga hatena. Kawas jelema anu eueuh beban kaitu kan dia bebas. Dina wadah runtah oge ngahaja nyokotan sesa-sesa kadaharan. Celebek-celebek barang tuang bari jeung tuwur tawar kanu sanes. Istuning matak pikageuleuheun laku lampahna maklum jadi ebel teh. Teu karaos ieu dawala lempangan bari jeung kayaan ka tengah alun-alun sadayana pada nyalingrai jalanan sieun di baledog katambah-tambah ieu leungeun kenca dawala teh nyekel tai kayaanana. Atuh sebel ningalina kayana bakal sumebar bauna. Kaayaanana ieu dawala isuning pikarujiteun. Anu kiwari ka tengah alun-alun nagara kayaanana. Sok sia.
maju sia hayangnya sia hayangnya sia nepi ka mana teh ajak anjeun maju sia ieu abdi seniman tradisi boga rasa mika cinta karena garpit pria sejati pria punya seleraku Indomie rebus cos gejos kade cos gejos ulah cos leos mah kirang tanggal walar nu atos oge tek dung mending oge cos gejos cos gejos kade cos gejos sanes dede gejos cos garpit aduh cos gejos pria sejati ada di pria anu katel kanjut dia nu kelo euy hai nu kelo sia dibere tai ku aing yo nu kelo kasih si euy sia gelo manjing beng aing kaita kadinya gelo bring aing gelo daripada sia manyu cos gejos nu kelo ngalawan cos gejos nu kelo eta euy nanaonan sia main nanaonan cos gejos cos gejos ayo orang cos gejos tegeuning aya liang cos nanaonan sia cos gejos cos nah ya jelema teh gelo make jeung nu ngahalangan sagala it petugas ka mana lu sieun bulan ningali waduk aduh ampun Raden Bima emut daten Purwadaksina Purwawiwitan Daksina wekasan asa dioboran ku Dawala barang ningali tang daunan dicocolok ku curugna bari diciduhan dang daunan teh meureun ameh leur ameh tiasa kacolok ku curugna Dawala inget kana kukupan Canaka di dalam pahan kelapa kapejah atuh semangat timbul deui ieu dina kaayaan leuleus lir kapuh kaibunan Cangira Tangi ieu Bima kaayaanna semangat anu luar biasa hebat maneh bilawa ingi rek ngalawan di sia aing rek ngalawan di jeung sia wedan sia macu hayang nyaho ayah sejabat eta ayah bener ya what rek naon sia mutak rokok ini kukupan Canaka ingi teu anta parah deui Raden Bilawa ngarokok ganda mana takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba keur ngahulang garaga meneng ganda mana jalan ku ngadangu kukupan Canaka ras emut ka Bima Pandawa anu kadua anu kawartakeun parantos perlaya di balai Sigala-gala nanging tak tidak bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar ganda mana katiir nyata beuheungna ku kukupan Canaka Bima ieu teh inggih aing paman Gusti nu agung hirup kene Ari Yudhistira aya Arjuna aya nakula sadewa kabeh kumplit aya wartana we hidup teh geus pae was ku tuang Rama mangsa harita panduh Dewa Nataswargi nepi ka ama pindah ngadunungan teh nyeta ka Dastarata teu lila kulantaran diadu dombakeun ku Pati Sangkuning Emang di ruang kerepes ku para Kurawa
jeung sabagian Pandawa anu dihasut ku si Sangkuning. Ayeuna hirup keneh ngiring bingah kasih. Bagja tuturkeun tuluykeun perjuangan tapak lacak tuang Rama Pantu Dewanata. Pileuleyan kasih. Pileuleyan alam dunya. Wah. Hoya! Barang patih ganda mana perlaya bari jeung dipersaksi ku sajumlah para masyarakat sadayana teu aya nu percaya ganda mana perlaya malahan mah para Kurawa utawi narasindorna ngajenghok barang ningali yen yakin ieu teh Bima anu sanyata nyaeta Pandawa nu kadua. Para Kurawa dugi kabubar katawuran bari jeung baketut haseum pamunteunna. Wirehing anu ngajieun tindakan maehan Pandawa da palek sigala-gala istuning para Kurawa. Atuh Raden Narayana kakarasana oge muru ka Bima turta ka Pandawa sadayana. Malahan diangkir jaga isu pageto bakal ditikakeun Idrupadi ka Raden Yudhistira. Ya. Bagja nu taya papadana deuleu. Teu sangka tadinyana. Kitu geuning perjuangan teh moal ngawujud tanpa pengorbanan. Ngan dina sajeroning pengorbanan teh dibarengan ku ikhlas jeung ridho. Ame jadi amal-amal anu hade anu baris bakal bisa nyelametkeun urang ti dunya nepi ka akhirat euy. Pandawa ayeuna kacaturkeun geus kaayaan pada mikanyaho Kurawa mah baeud bari jeung balik. Kaayaanna teh Raden Narayana, Raden Kakrasana paungku-ungku. Da maklum dulur jeung baraya kitu kuduna jang. Dewi Drupadi jaga bakal ditikah ka Gusti Yudhistira. Alhamdulillah salamet geuning sadayananya kantun tasyakur binikmatna. Mugia pangarsa Bapak Ade Ama miwa Ibu Neng Atika kawuh putra sepidana Ceprendra Alfarizki nu nongton nu ditongton sadayana kum ti wiji-wiji. Mugia manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet nu nongton, salamet anu ditongton sakali salamet tetap salamet. Ieu lalampahan urang pungkas ku kembang pinatik sinebaran sari tutup lawang sikotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak. Baleban ti belah wetan Tangarasam Surya sakedap derek medal. Ayam rawongkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Jelas urang gogonjakan hapunten anu kasupur. Cak urang tunda di hanjuang siang, urang tendun di hadelem hieum paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeurdeun. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Pileuleyan kanca cak.